Mana bapak ini? Man, bapak orang di mana? Oh, terima di Pipin, Sam. Di Pipin. Pipin. Man. Pak. Ada. Sana boga banteng suri di mana? Oh, di ditu tuh, melakan bapak dijejer genjing. Bonteng. Bonteng suri pilihan masakna rek ngerujak mah. Heeh. Pipin. Siapa lain bantuan ti isu ka dieu teh kolot keur gawe teh. Kayak isukan Pak di bantuan mah. Ngalah bonteng yo. Oh iya Ding. Mau banyak. Bang. Tuh dua ini. Yo geus asak nih. Susuk. Nah. Cek aing ngajual ke head. Iya. Heeh. Ah, senyarekan. Semua moal itu apaleun mah. Kenapa? Meureun engke teh apaleun aing maneh. Heuh bejakeun we atuh teu apal gitu. Keur alus kitu hargana? Ih, sia mah sok ku aing dibeli. Sabaraha? Heuh biasana maneh ngajual sabaraha? Teu nyaho aing harga bonteng mah nya sabaraha? Geus we ku aing dibeli sakilona goceng. Goceng. Habis nyarekan bapak aing ulah Ding. Wah, sama ku aing moal dibejakeun ieu. Ieu loba teu tangkalna. Ya loba coba keur leubeut san tuh. Dihandap dulu. Tuh di luhur. Tuh dihandap balatak. Loba Ding. Tuh, komo kitu. Maneh meureunana ayeuna teh engke bisa ulin peuting menang duit. Di cio sia. Itu. Heueuh. Kalau nyan, Moal naon segala. besok atuh lah. Ding, Dulu yuk di hiji saldo. geus duit tanah itu ayeuna geus. Hah? Duit tanah ayeuna. Bener. Bener. Atuh tempoan heula itu. Geus lah paling kaya 50 kilo meureun. 50 kilo. Heeh geus, bae. 5 kali 5 25, 25.000. 2,5 juta. Ya 250 di mana-mana ge cungur. Atuh buru ya. Kali langsung. Ah, guys. Heeh. Ya aing butuhnya. Aing balik Ya heula. ulah atuh. Napa nu kahitung lagi nu tangkal? Kapan geus dibeli ku aing? Lah, geus hiji masih teh mota. Alaan we nu kahandapna. Tekor atuh Aing aing. balik heula lah. Ih, taruh aing Ding dah. Sia. Anjing. 250 ieu 50 kilo. Anjing aing kaya ieu mah. Puguh keur mahal cungur. Itu 10 sekilo anjing 10.000. 500.000 anjing aya satengahna aing cek aing kana bisnis mah aing da moal gagal. Pak, Aya bisa. lu kieu bonteng suri teh? Nanti sia mah yang antelin nu gede. Heueuh teh geus kolot ya. Heeh. Yo, lainnya si Oding nyebutna butuheun cenah kalah. Nah tuh caram. Enggak urang rusuh Pak ngerujak. Ya pik. Ya. Si Nah. Oding Di mana sih Oding? keur ngalaan. Nah keur ngalaan lain caram sia mah berean we hiji ku sia pangalakeun. Pan hayang milihan cenah. Cih, Bisa bae bisa kalah. menahna. Balik. Oding, mentol dialaan kan mana keneh. Ingkeun heula angke geus karolot. Nah ulah dialaan kumaha? Heeh, montong ke lamun geus kolot siap aing dibere. Napan aing geus meuli? Meuli naon kan meuli ka saha? Kasih Isa. Moal dijual ke main meuli wae segala. Nah, geus di duitan 250. 50 kilo. Ari ieu nang suri kebon surina sa. Kebon nyaut teuing. Nu aing sia ku aing diceru ku nya. Pan geus di duitan kasih Isa. Hiji susul di si Paisalna. Awas tong digulai tah. Aduh, teh. Heuh, nah kumaha geus di duitan ieu kagok. Moal dijual sia. Kagok geus ih. Nah, kagok teh sia nana kebon si benteng usaha nu aing. Kan geus di duitan ka saha kunyuk nu aing ieu mah. Sia ku aing dicabok. Aku mah ieu mah montong ngacaprak segala benteng urak keneh dijual. Eran sia. Benteng aing sangeunah-ngeunah main ek di ala untung kanyahoan. Mulan ngomong segala deui. Anjing. Si Faisal kumaha teuing cungur ka mana ayeuna jamanna nya. Cih. Kalau begitu nanti belah mana? Itu masa melakadunan nancap-nancapkeun tah baruahan kabeh ge. Tuh itu mah di laneh mah waluh tuh waluh gede. Alhamdulillah euy. Benteng-benteng we mah kudu meuli benteng suri mah tah. Pak eta bonteng loba teu Pak? Loba tuh deuleu di ditu tuh kabeh ke baruahan tuh kan kudu mawa da ngalana. Loba.
Aduh, Pak. Mending uang pupu, Pak. Uang tuli jual. Sia mah segala teh main jual wae. Riweuh wae kana piduinten teh. Alah bagikeun tuh ka tetangga. Jual atuh. Panah meh cair Pak jadi duit tuh. Teu boga duit ya. Cek aing usaha geura ulah lundang lenung we kitu. Tah deuleu, meuli sikina heug pelakeun ka ditu kabeh pelakan ku maneh tuh ame teu kagok ka sia niat bisnis mah. Mana tuh menta yang meuli bibitna, aduh kan. Yang biayana. Menta jika mah maneh tuh 100.000 mah sia bener rek melak benteng mah. Wal mah ya tuh 100.000 mah. Menta 2 juta mah, Pak. Ya sia kabina-bina teuing ek meuli bibit benteng suri menta 2 juta na jeung naon pesal. Cih, ngapain meureun kudu dipacul. Heula dibersihan di koret sagala, kudu muruhkeun, Pak. Jeung suguh sagala. Kayak sia gitu segala we muruhkeun segala nita teh aing ku maneh. Diajar macul koret, pelakan ku sorangan. Bati ge can kadeuleu rek muruhkeun. Aku sorangan mah capek. Ya sagala ge unu teh capek hirup mah hayang duit mah. Terus ieu lah yang bagikeun nya. Ejik Ayo bagikeun mah. Bawa kabeh lah. Berian mak nur. Erek Mun alaan itu deuleu. lah teu purun balik. Sia. Kada duit hayang digawe segala teu purun. Geus lah balik, Pak. Ejik lah. Genean kemana duit hasasan teh anak. Gawe naon? Da kok aing kudu macul ngarit segala. Purun aing nuker ditu mah. Sumur cek aing gandeng. Siang mah micang ngojakan ngobrol ke aing. Bengit sia. Kemana ya? Wayahna cenah cek bapak aing kan. Wayah naon? Beli ieu ya. Bapak aing keur butuhan duit. Naon ieu? Bonteng suri bae 30-an. 30.000 ge bae lah. Beli. Beli. Iya, bae lah. Manuk teu meunang sia mah. Yang mau 5 ieu teh gocengan. Sok bayangkeun ieu sabaraha? Goceng mah tuh saliji. Balik kabeh. Semua ceng tuh coba. Aing pas-pasan di berita sal. Geus bae duh. Sia. Musim itu lah. Bae lah. Mujak di isuk nih. Mujak. Sal. Hah? Cenah bapak mana nu butuhan duit teh Aisyah ka mana? Ngalah manuk ning. Ngalah Teu manuk. pandibikeun ieu ka bapak aing. Nangala manuk naon? Aya manuk kahkeh di bola ditu tuh manuk kahkeh tuh. Oke. Nya. Aing teh meunang. Sia tah si Marawi. Aing teh ngala manuk kan teu beunang teh suburik gandeng. Sia mau naon eta? Sumur ya aing bonteng suri. Benteng suri di mana ket? Menang meuli ti si Isa. Anu bener ket? Teu bener kunaon? Nyari. Menang meuli 30.000 ah. Deng ari si Paisa. Loba keneh, Pak. Si Kehed main jual we. Loba keneh naon? Bonteng. Nya loba tuh dan jadi ala. Aing ek meuli. Iya butuhan, aya nu butuhan. Moal dijual Kehed ieu ge enggeus tah kita dibikeun sate kapa majikan aing berean cek aing teh. Si Nur nakalah ka dijual ka sia atuh nya. Coba teuing atuh, udah menang meuli. Coba maksa caing dewa ka aing. Ari si Paisa segala teman jual we Kehed Bapak urang butuhan duit cenah. tuan duit naon aing gablek duit mah teu kudu ngajual benteng. Oh teuing atuh. Unyuk main jual wae. Kumaha atuh yuk? Enggeus saya geus dijual kumaha deui. Oh, pernah kudu bawa deui da bayar duit aing. Unang atuh balik. Si Paisa jual si Kehed.